Set aing ngapang bibitan garing kieu si aing. Si Imron pagaweana atuh nyedot-nyedot ka sawah batur. Si Kanil di mana si Kanilnya? Kau kita nyedot lah. Kanil. Haji teh rupa-rupa wae deh. Adena ya, heuy deh. Aya si go beras ya maturan. Buset, ya haji bedogna. Kuat tara wawuhun jeung asahan sugan ieu haji. Mantep bedogna mah ya. Anyau neurak nya moal ieu bedog ya. Punten ieu haji. Aduh, menebara ringung ya dengan jual tanah teh ka mana ya nya. Acukan Mang Tumin ya. Tawarkan Mang Tumin. Kenaon, Mang? Ya, malah ringung, Mang. Bingung kunaon? Duh, teu boga duit ya. Teu boga duit. Heeh. Heeh. Apa ngajolkeun tanah atuh itu na itu tuh. Tanah saha? Oh, tanah saha we tuh jual atuh. Jaker naon? Jangan naon atuh jeung meuli-meuli udud. Ieu eta udud loba. Eta mah beda deui ududna mah. Oh, ieu eta mun korekna ongko, ududna udud ruhun deui. Atuh aya nu kitu mah duit mah ulah mah. Ajeuna tuh mau dijual ieu ah. Yeh, bener, parameter. Aya 100 meter sugan. Aing. Ieu tuh daeng sing. Kudu baraha tuh, Mang. Rek dijual bara duit. Yang 12 lah. 12. Heeh. Dah, kayak kuing ditawarkeun. Atuh ulah teh Berarti nya. harga beakna teh 12. Heeh. 12. Heeh. Amangannya hanya 12 teh wing nya. Heeh. Kuing tawarkeun sugan ka haji ya. Heeh. Ulah teh nya. Kudu jadi we icukan. Heeh. Siap. Wing sabungkus satunya. Sok mangga ayo, mangga. Nuhun. Sampai-sampai. Ampun aing. Aing ini kebenaran ya. Yang duit keur langka pisan. Si Uben kan jual tanah. Harga 12 cenah mahena teh nyahoun, pengen dibejakeun we ah. Seboduna kapinteran. Tawarkeun ka haji sugan daekeun 15 bijakeun ka si Uben. Lempeng ya bakal daek manehna mah. Cocok aing jeung undangan. Nah, Samin. Hah? Ngaja we. Salim. Dipanggil haji ologona. Sungat-sungit aya naon saya surasuri ka aing gadag. Je aji maksudnya wae ah. Aya naon ieu? Boga eta bibisnis je. Aduh, aing bisnis jeung teh aduh pahang am geus ge ampun ah. Kamari ngadenge wing haji boga duit. Heeh. Wing dengan jual tanah itu telega ieu di Bangsa Bau. Saya nyawa aing boga duitnya. Ban beda tadi ge seungit beda lagi na jawahana Ya pancek aing oge aing duit eueuh prena. Kos cai nyusu. Kagolontor terus duit mah. Gitu aya geus bedegongna teh ampun. Heh, parameter. Telega ieu ji di Bangsa Bau, teu bau kabeh ieu. Naon saya teu bau kabeh? Saos sakotak lain. Padut mun sia mah. Ji, beneran ji. Aing mah jelema keur butuh pisan itu. Coba usum undanganeun panan. Heuh undanganeun emangna gedeng ge brag-brig wae. Heuh ke penting jadwal ronda ieu pan. Sia teh bareng aing lain jadwal ronda. Heeh, barang. Heuh ke penting mah. Aing urusan geus penting dewe jeung haji masuk barang bener aing mah. Heuh pan, duh aing tuh heuh ronda teh bareng situ min mah olok kopi olok udud. Sok nyerakan haji mah pajakeun mah henteu we. Heuh atuh ke sore nya. Heuh ke penting urusana. Di pos ke di apa? Ayo. Salim heula. Tunggu. Si Tumin mun sagarupa aing tanah saha mun gak ditawar-tawarkeun ka aing ampun aing ah. Heuh aya kitu teh mah da aing keur loba duit di bang tanah 100 meter mah dibayaran ku aing. Cenah aya 5 hektar na ku aing bayaran. Hayangnya aku aing bayar ke kahulu-hulu si Tumin lah. Ku aing ditungguan ke penting di bang ronda. Aing bedogna ge ampun nya teh neurak haji bedog naon sih aing ah. Aing muarek anggeus na atuh haji mere bedog kos kieu. Muarucuk mun segala dirucuknya rempah gue atuh keneh. Si Kandil di tita mantuan ge teu daekeun datang deh budak teh ka mana mah. Weh kieu mun can datang keneh wae ampun teh Kandil. Aing alus gan ya. Kieu lain ieu lah, ini lah iok carekan ku haji deh. Ye, aing mah karak datang geuningan. Karak datang geuningan. Emang? Ka dieu bantuan. Emang?
Ceklani tah ceklan tah teret kan. Ayo, nyeklani ya. Heeh. Alau ah. Tadi ya kayak njot. Njot. Naik tadi ya murangkel aber ada mebas. Naik. Terus cenah murangkel aber ada mebas terus. Naik sukunan nangkel mau eta sukunan saekeun murangkel. Murangkel ka dieu tah. Itu tah terus. Kade ulah hore wae terus di kandil atuh hore wae udah oke. Aing mah barlokan tuh ah. Aing ah. Tudak Mang Imron mah ah. Iya nya cenah bener sing carekan haji emang teh tuh. Aing ah. Duh wang yo. Oke jurang deh. Aing ah. Gawe jeung sia mah aing bener aing ah. Buru-buru kita karucuk itu bawaannya satiknya. Haji eueuh, di imah haji. Aya sugan? Aya. Aduh, terus tah karek menang hiji ye. Duh, ampun tengan. Kajualan tuh antar ku baheula. Ka mana? Tunggu ditu. Atuh cenah beneran heuh gawe teh buset. Duh, aing ah. Mulain dulu aja yo. Aing ah belok ah. Ampun ini Moro ah. Buset isi Imron ka mana jelema cenah. Pang kita ngarucuk gawe rempag ka mana meureunnan. Astagfirullahaladzim, ya bedog si lenyap aing kunaon si Imron dibawa. Buset ku aing menang muasaan 5 poe 5 peuting. Hampir rek 1 tahun ku aing di puasaan lagi. Wah, ku aing dibabadkeun oge ku aing kabeungeut si Imron. Imron. Ayo dah, orang hukum buru. Bang Imron gandong. Alah atuh berat ah. Sekali-kali ah. Ayo, terus. Terus nih. Ada tergantung terus sampai terus. Terus adik terus. Assalamualaikum warahmatullahi Pam pam pim pom pam pim pom pam pim pom pam. Alah wajib kuat lila keluar teh ah jadwal ronda wajib pam pim pom pam pim pom pam pim pom pam. Alah ah lila wajib geuning ah pam pim pom pam pim pom pam pim pom pam. Lila wajib teh ah alah we nya ampun ah pam pim pom pam pim pom pam pim pom pam. Alah ah lila wae wajib mah ah ketok ah wajib pam pim pom pam pim pom pam. Sasi wae ki maghrib-maghrib ketok-ketok wae lain caci ya pam pim pom pam pim pom pam. Wajib ayo jadwal ngaronda wajib pam pim pom pam pim pom pam. Ada pam pim pom pam pim pom pam pim pom. Hah? Gane se maghrib-maghrib ket pam pim pom. Alah wajib ah pan jadwal ngaronda wajib ah. Heuh aing ge nyaho. Teu kudu dibejani si Kanil, dipum pam maghrib-maghrib. Salatan sih ya ha. Ieu wayah ki geus nyampur atuh aing nyaho jadwal ronda. Duh, ringanan. Kamu lain dulur aing sia. Alah, ampun baji ah, ampun ah, ampun. Ampun. Heuh man sia tiara kayak aing nyusul. Hah? Nya kayak aing nyusul tiara. Alah ah, kuy ongkosna ti heula wah haji ah. Alah ah. Ongkos deui wae. Ki ongkosna itu kena itu. Si Imron, pentah si Imron. Heeh atuh ah. Ibu. Alah wah haji ah. Jadi pam maghrib si Kanil ampun aing mun lain dulur aing geus beubeut deui wae ku aing geura. Bajeng gitu ge dulur aing dah biasa ngabejan ngaronda. Keur gara renting lembur teh pukul loba nu laleungit wae kudu siap-siap siaga ya. Kudu salina ah. Aing ge jauh keneh deh ka imah haji teh dah. Aing ah. Di basieun deui. Ini mah popongkol ya dah. Nyampur haji si Kanil sugan ya. Coba jadwal ronda ya kerawan kieu ya. Nah, ampun ting ah buru-buru ya. Pam pom pim pam pom pim pam pom pim pam. Alau ah
Yo takut cieun kieu ah. Di mana sih si Mang Irostom teh? Irom. Iya si Rom. Mang Imron di mananya ah? Duh, aing ah. Ini jeung haji itu si Kani lain sih jadi pum pam 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 pem. Aduh, aing ah. Udah kok ini sing-singan di dia ya. Pam pam pim pom. Ayo. Dia. Ah, duh, aing si Kani teh. Kunang lompat ka dia. Ka dia. Wat ka mana? Duh, yo, gededik yo. Duh, Ayo. lo pam mae. Di bang sorangan haji di mana? Di imah kene. Nang diajakan bareng naon cenah? Tadi tidak diheula cenah. Duh, aing haji mah sok pagadang tadi teh jadwal ronda jeung manehna ieu teh. Enggak baca dibere pan ongkosna alau ah. Teu dibere ongkos. Henteu. Duh, aing nah. Ai turang nempo Mang Tumin sugana itu aya dah. Ayo tuh ayo. Yo, hayana teh jadwal teh meureunnan urang. Di dinya meureunannya Di dieu. haji Heeh. jeung Mang Tumin. Heeh. Pokona lamun eueuh hiji ge bahaya ieu. Bahaya. Aina kerawan. Ayo rawan ah. Kudu diperketat. Heeh. Ronda teh. Heeh. Udut teu. Yo, Ayo. udah di dinya mah tuman kena. Ayo urang nanya Ayo. Mang Tumin. Pam bim. Pam bim pam. Alah, Mang Imron meningungku gak. Dia sudah jadi pam aja geus aing jadi kikieuan dah. Pam bim. Buruah sugan Mang Tumin. Ayo ah. Alah. Pam. Wah, bahaya ya. Alau ah. Ada maling. Nah, yang modal tadi nggak ada harlotek ya. Kemana nya? Dia ada bara laki ya tuh ya. Nah, palastikan lah gitu ah. Itu, wah, jigana ya. Mencurigakan ya. Ieu mah kudu disampeurkeun masalah maling ya. Acil si takar tikir wae ya. Buruah. Ayo. Bahaya ya beusi berbuat manten ya. Ayo. Pam. Ulah pam mah ieu mah bahaya. Iya, apa ya terhadap kue-kue aja. Wait, malingnya. Tek modal. Gini. Maling lain. Mules. Rek modal. Modal. Buset. Mang Jubir. Aduh, aing ah. Beli lotek tadi. Aing suka teh saha. Alau, Mang Jubir. Rek naon takar tikir di dieu. Yang modal. Buset, sugan teh maling ya kadina atuh. Interogasi ieu. Het mulas. Oh, plastikannya apa? Ye, Maling ah. Alau maling ah. Modal. Modal. Rek modal. Buset ting. Oh, atuh rek modal mah. Hah? Rek modal mah. Naon eta? Buset, ibu kerawan di lembur eta Oh. kerawan. Watuna itu ah rek WC ah. Oh, ka ditu we ka WC di WC. kebon usup kieu. Buset, kengan. Ai sugan teh. Maling Mang Tubir mules nya pabekan lotek. Alau, mules. Aing kan itu orang yang Mang Tumin ah. Ayo ah. Pam. Pom pim. Giliran jadwal ronda deh hayana teh deh. Yang barang jeung haji nya. Gua udul geus baju-bajuan acan ke kali hiji. Ini geus kos keris nganti tadi nu geus lepet. Sekarang nyawa urusan can bener tadi jeung si amang-amang nu rek ngajual tanah. Duh, aing ngasain opokin naon sih dah. Masa ditinggalin. Parah we teh naon sih. Pam. Nah, Nil. Tadi mah kan Mang Jubir. Ieu mah bangunna mah nyandek berbuat ya, Nil. Iya mah. Hampir rek maling ieu mah yeuh. Alau, pencuri maling ieu mah ya. Pencuri maling gimana urang tangkap? Ditangkep wae alau ah. Tangkep. Yeuh, kieu carana nya. Ku Mang Imron ditewak, Heeh. ku Kanil hantem nya. Heeh. Hayu ulah meleng. Ayo. Bahaya ieu lembur urang ieu. Nil.
Nil, tangkap maling, maling. Ini yang sering berbuat Nil. Ini yang sering berbuat. Iya iya, anu sampeyan di lembur urang teh Nil. Urang gede kan Nil. Yo, Ayo. hantam. Sok. Iya, pencuri maling. Nil, urang hantam Nil. Hantam. Nah, dia, weh. Kalau kita dapat maling. Nah, wah nih kaing nah. Nah, ini maksudnya sih Imron. Kanil. Goblok si aing. Pasukan teh maling Pak Haji. Masuk ke rawan-rawan teh di lemburnya. Oh, jadi wajib mah. Atuh katempo bodas aing baju nage. Teh wow, teh make kope ya. Aing saduk poho. Nah, ieu kantong. Alah, jadi sok lain dipake kopi ate wajib mah pan ah. Palingan aing saduk poho atuh kope ya buset. Ya urang teh wow nya hampir we dihantam ku iya Pak Haji dah. Goblok sama aing ditarewak. Nepikeun sia ka pesona ha. Encan wah Haji. Puguku iya. Pan tadi uring pan hampir newaknya Nil. Oh, newak maling. Newak nu mules. Alah, asal newak anu mules wajib. Tarewak. Ya takar tikir mainnya Nil. Si Jubir. Mulesnya natas ngakan lotek. Wajib atuh si Jubir tarewak. Peueuhan sakalian kagok atuh. Hampir buku tadi ge ah. Aing ditarewak. Duh aing ieu kari Mang Tumin doang beneran urang ya. Terus gimana ka pos ah? Nah itu wajib teh lah panderi. Panderi aing ka ditu heula. Ka mana sombong barangnya? Aing sudi aing kudu bareng jeung Marat mah aing kudu panderi wae. TTO we nya. Oh. Ulang abong wae. Moal kayak nyusul. Kamari ge malam jadwal kamari eueuh nya. Awas ulang abohong. Moal. Ini lah. Nah iya tuh ah, tantan pembimbang. Goblok lu tuh yang si Imron si Kanil aing ditarewak. Lain newak maling mah. Sakalina newak anu keur mulas si Jubir saha cenah tadi aing. Diajakan bareng aing teh harang teh aing bareng jeung nu Mararat aing ke panderi we ah manderikeun maneh. Aing ngeri ka ditu ka warung ah. Aduh, asal riweuh kieu ya. Kondanganeun katen geus gogorowokan wae brag-brag. Duit teh wajiji acan. Ngaronda heula. Di mana sugunan Pemda deh? Buset. Iya geningan aneh. Duh. Ngaji jeung kampret teh di dinya nya lombay. Mana situ sok sagala enak barang keun teh. Gandeng atuh geus tepi. Mana geuning Mang Tumin ararowa cenah. Tadi heuti heula ah aya Mang Tumin kumaha sih? Karo gade aing ah. Alah, tungguan lah. Motor keur genting-genting teh ampun teh nya nanya dah. Ayo Mang Tumin teh pentaheun ge batu masa batang-batang acan. Longkosan teh tadi ku Haji. Ayo, untuk. Aya tambah Haji tadi mangkat ka mana cenah ngomongna? Ka ditu lah. Aya kumaha tuh ieu urang jadi Haring. Aduh, ampun teh ngana ieu ngaronda kumaha si Haji eueuh. Tumin eueuh kumaha sih lauk? Ampun, boga ah. Apa urang ka ditu heula nya urang nyokotnya. Oh, nyokot udud. Dah, nyokot beureup wae ini. Tentunya. Nyokot udud udah maling atuh. Urang nungguan Mang Tumin. Duh, ayeuna kumaha nya ieu? Hasem dah. Asemnya. Asem. Buset teh dah. Tadi padi matas ngakan angen tutut. Abu tadi ngenta ongkos na teu dibere cenah titati heula ah wajib mah kitu ah. Ya udah tadi teh hanjakal Haji teh pala dihantam kedua kali ku ieu dah. Kunaon dibere ampun geus. Ajar we Haji mah. Pan di dinya meureun dulur di dinya. Dulur ge koret ajingna tuh dah. Heeh tuh dah nya Nil. Koret Haji teh ampun nya teh Haji ku koret-koret teuing aing ah. Ge ah. Haji teh wage koret ge. Waktu ai koret kitu mah eta nah atuh. Pelitan deui atuh Haji teh. Kumaha ke atuh? Guna mah. Bang Haji atuh. Neman-neman teuing di dinya kan dulurna ieu lamun aya naon cokot teh di imahna atuh. Buset mah Haji. Kitu sih tinggal ngomongkeun aing geuninganan. Abang ngaronda teh sore teh. Ampun awa. Sanu ngomongkeun nya. Ku aing kadengna teh pengen ceuleuh Dia tadi ya. Yuk kulan aya yeuh. Sia Kanil deh. Nah, aing cenah kalau jeung si Imron sia. Ayo lagi koret udah Nah, kalau lagi cenah ngadulur ka aing ngadulur ka si Imron ieu. Kitu emang kat sore kena teh bang ngomongkeun baturnya. Memang kata teh sore keneh. Sanu ngomongkeun baturnya Nil nya. Ngomongkeun aing. Joy.
Haji, meni asa naonnya ai diomongkeun kitu teh nya. Heeh meuni asa maneh. Heeh nya, sanu ngomongkeun urang di dieu keur ngomongkeun ududnya ulun mah udud. Haji meureun nek merek meureun tokot-tokot tambah nampan. Aing main urang di bang ngomongkeun aing Ya. di korat kowe ngadengeun teh tadi. Urang aya ngomongkeun di ditu batur eta mah nya. Oh, di ditu batur Haji. Saluara sekali lah. Ayo. Cek urang tadi mah di ngobrol kerja teh di ditu koret. Heeh. Eta cek urang teh wah Haji si kan ku bager-bager teuing gitu nya tadinya. Dari kitu heeh. Kadina atuh aya karonda mah nya nya. Naik ah. Oh, kadieu naik ulah tibang di dinya wae aya bener-bener karonda mah heuh. Kumaha aing mah naik teu ge. Haji mah kitu we Joji, ieu teh keamanan penting aya nek karonda mah cenah bener di dieu engke keliling. Hena Haji je giliran keliling, urang tadi enggeus nya. Ah, titah keliling nih. Keliling sama kalau nyarewak aing tadi geuningan. Ya jalan Haji juga Sewa wae aing Hah? Sewa wae teh Oh, nah, lagi jelema tugas ji. Lamun emang katempona jelema nyurigakeun, nyisat urang mah nya. Ditewaknya, bakal dihantam heuh. dihantem. Urang mah ada da- sabodo teuing sia. Di ngarawat tapi ka isuk sugan. gitunya nih Haji mah nya. Mana mah panai ngaronda mah beda tugas negara nya. Heeh. Kudu bener-bener. Nah kitu wae galak. Galak Haji mah. Nah kitu ampun anya. Jelema aya nu kitu nya. Ayahnya Aya. wah Haji kitu Aduh, aya ieu Mang Tumin ieu di Arab-Arab biasana Mang Tumin ieu waya kieu. Datang ieu udud. Aduh, aing Haji mah da timualeun di Bang. Naon bujur koneng apa cek Mang Tumin teh mah paliang tai koneng nu gitu kan ya. naon kararoneng na dibawa ah. Ampun kadang ya sajam sakali keliling. Kadang urang ngaso heulan we, Ngaso santai heulan. heulan. Nyanyi di dinya. Pom-pam we atuh nu ngeunaheun lah. Kumaha we ulah. Pam bim. Iya. Pam bim. Buset, ngaronda. Tiba ngaron malolor aing mah. Ampun teh nganan. Ata Haji, dah dir mending ngampar. Ani arah teh. Hat, perasaan aing tadi teu kana tonggos eueuh teh bara rodasna. Sunan Pemda. Buset eta nu molor. Mun kuateun. Lagi banjiran ini mah. Sigan atuh nere. Bos Haji. Bos Haji. Udang. Iya men. Aduh. Ngaruhna molor malulu aing mah. Saya sana. Nyaon tah sana mah lebih bukan anjing mah. Yang mana ya men? Sore keneh. Kan jam 12:30. Oh, emang tengah likur jam genep kurang leuwih. Atuh isuk meureun. Heeh. Ih, sebudak keninganan di atap malolor aja lain ditah keliling. Si kene mah nyaranya eta budak teh. Geus pos aruh nyawa anu kieu nya. Ngomong-ngomong kumaha? Eta kieu kumaha ho? Tadi urusan berang. Heuh kumaha tah? Ayo wing eueuh tembusan deui ti Mang Uben. Tah, ieu aing tersebut ieu. Coba aing udahkeun rek jadi gitu tah. Lain atuh sakumaha we lah atuh kasbon dah. Ame Salarayang aing Pamanjer jan atuh, Ji. beres. Pamanjer. Embung ho. Aing duduk-duduk ieu deui. Budak keliling budak deui. Diomelan ke ku di pusat deui. Segala ulang uruskeun pungsat eta we. Segala uruskeun pungsat-pungsat. Eueuh, pokona mah ya itu kan lamun eueuh tembusan keneh wae. Ku aing moal terus. Soalna duitna ku aing dibalikin ka itu rawa. Aya kakak dewa atuh meureunnan Haji mah. Bron, udang coba gaya Haji kumahakeun atuh. Woi, malahan udang sia, mau jalan keliling. Wah, sing tarangkod. Naon Haji? Paling lain. Paling Zat Mang Tumin. malor sia mah. Aduh, Mang Tumin. Aing mah Ji, Mang Tumin ditungguan. Wah, wae atuh. lambar mantuan aing. Aduh, omongan Haji. Malor we. Aduh, karek menang. Ieu naon? Karek menang kali lehiran. Buset eta naon? Ji, popongkol uing eta mah. Pongkol. Kumaha? Aya naon? Naon. Hah? Ieu ngaruh keliling keliling oge sia. Aduh, urang giliran keliling ya. Itu aya kitu nya. Keliling. Aduh, aya. Aya Mang Tumin jeung Haji ngaririweuh si aya. Nah, kitu keliling. Lah, budi tadi geus balik jam 12 peuting. Geus kitu mah budak keliling mah kayaknya siapa aja ah.
Oh, kalau ada kes satu deh. Urusan itu bener mengentak kasuan oge ah. Hanya gitu mah satu juga katanya bakal peremrik kau udah budak kasih Imron si Kanil. Ya enggak aing. Eta haji aing mah. Engkau walat sugeuna.